Para mitra anu mulia nuju sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng para mitra kasanggakeun etang-etang hiburan pang beberah mana. Atuh para mitra sadaya sadinten 2 kali uploadnya. Enjing-enjing tabu dalapan enjing-enjing anu wengina tabu dalapan wengi. Nyangakeun we etang-etang hiburan pang beberapa mana. Sakedik bahan katampi etang-etang kanggo ieu we hiburan. Ya, gitu aja para mitra sadaya. Nyangakeun sabrang salayan tebi ka cabai mante. Nyangakeun hatur lumayan tebi ka sae mante. Manawi kitu nya para mitra, namun pamihoyong anu tamat poel playlistna gitu ta. Tangke aya didinya carios nyambung kawin katuyul para mitra sadaya aya kawin katuyul loh kawin katuyul sareng duriat pegat kupati kawin katuyul sadayana 43 episode upami duriat pegat kupati sadayana 30 episode mangga nyangakeun upami ayeuna Neangan Bapa karangan Ki Leuksa aya bagian ka nyaeta 81 para mitra mangga nyangakeun bae wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka-81. Kumaha dongeng salajengna? Sabada harita satar mapai-mapai ke Nyi Saera. Samali harita teh parantos dugi ka lemurna Jang Suhama. Mangga atuh para mitra, kumaha hal ieu teh nimulkeun masalah-masalah atanapi henteu? Urang sami-sami bandungan. Kumaha atuh para mitra tumerapna pikeun Suhama sabada manehna meunang katerangan ti satar. Ngeunaan satar keur neangan Anggara jeung Nyi Saera. Atuh Suhama mending ngarahuh atoh aya bingung aya. Atohna yen satar teh teu mawa beja nu mata kreuwas malah asa ngadeuketkeun babarayaan. Ari bingungna teu bisa nuduhkeun naha ka mana inditna Anggara jeung Nyi Saera teh. Manehna sorangan teu nyaho pok we manehna ngomong. Kieu Kang leres Kang Anggara teh kantos aya di dieu malih mah janten ancrub kana kajantenan nu mata kreuwas hartosna mah di kacibit kulit kabawa daging gitu. Dugi aya korban jiwa pun bapa pisan deui. Nya Kang Anggara sareng Nyi Saera nu ngabelaan ka abdi. Malih mah tos teu dianggap nulian abdi teh asa kalanceuk pituin we ka Kang Anggara teh. Da anjeunna ngajait abdi tina balai. Nanging anjeunna teu tiasa lami di dieu teh margi mancen tugas teh lajeng angkat duka ka mana? Taya nu terang malih mah abdi ge saleresna menuju ngarep-ngarep anjeunna da butuh ku pitulung ti anjeunna. Margi pun abdi sareng pun adi diancam ku si Buldani. Penjahat nu cacan katewak tak kitu Kang. Beg teh hate satar leuwas jeung bingung. Asa pegat papayeun asa leungit Kang sungsieun naha kudu kumaha jeung ka mana tuluyna. Sajongjongan mah satar teh ngahuleng ngaraga meneng bakat ku bingung naha kudu kumaha satuluyna. Samemeh aya nu nyarita Aryati mairan pok nyarita. Kang Suhama kumaha? Mun bantuan milarian atuh regreg ari duaan mah. Tiasa silih bantu silih aping margi urang ge butuh pisan ku pitulung ti Kang Anggara. Sina numpes balad si Buldani. Abdi mah sok keueung tara ti brasare da sieun si Buldani sok sawaktos-waktos bakal datang deui. Aryati jeung saha di dieu pan batur. Apan seueur tatangi oge aya Mang Ulis piraku teu aya nulungna. Suhama ngahuleng para mitra. Mikiran usul adina. Dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Dipikir beuki kapikir dirasa beuki karasa. Omongan adina aya benerna. Katurug-turug poki Ulis mairan. Keun mangge da moal cicing tang tu milu nalingakeun. Nya ari kitu mah usul Yati teh aya alus nada memang. Urang teh butuh ku tanaga Kang Anggara pikeun nempuh si Buldani. Taina mah kieu we Kang Satar ulah waka angkat rurusuhannya enjing urang miang sareng abdi. Da abdi ge
Kita tos lami ngarep-ngarep Kang Anggara teh sakalian we urang pilarian babarengan, ceuk Suhama. Harita teh rek milu bareng jeung Satar. Dina nggoning neangan di mana ayana Anggara. Jang ari kanggo akang mah atoh we nu aya paribasa asa ditonyok congcot. Asa mobok manggi gorowong, nu garet cadas manggi emas aya jalan komo meuntas. Memang kitu pisan nu dipiharap ku akang ge, Satar atoheun pisan. Tah kitu atuh aya namanya Kangnya. Keun urang pilari babarengan ngan abdi mah amanat ka Mang Ulis titip we pun Adi Aryati jeung banda abdi nu aya di dieu. Upami aya itu ieu Mang Ulis udah ragu-ragu prake kumaha saena. Asal keur kahadean Suhama amanat kaki Ulis nitipkeun Adi jeung banda-bandana. Mangga ujang Mang masanggup insyaallah dijajakeun ku Mang. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Beres badami geus kitu mah prung ngawadul. Nyi Aryati kacida bunga heunana lantaran asa aya pangharepan anyar. Tujuan hayang buru-buru bebas tina ancaman si Buldani nu geus sababaraha kali datang ka imahna. Satar jeung Suhama geus teu asa jeung jiga. Kawas geus wawuh lila da geus jelas aya hubungan anu kuat. Ditepungkeun ku Anggara jeung Nyi Saerah teh sabab duanana geus diaku dulu repat ku hinis ku Suhama teh. Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh ge Suhama jeung Satar geus sagedangdan. Mawa bekel sacukupna Suhama mawa duit bisi butuh keur barang dahar di perjalanan. Maklum geus kasawang bakal lunta ngalalana nu teu bisa ditangtukeun sakumaha lilana. Sabada papatah ka adina beral Suhama miang. Marengan Satar nu rek neangan Nyi Saerah. Inditna dijajabkeun ku recetna sora manuk angin leutik ngahiliwir. Hawa seger matak jag-jag kawantu isuk-isuk mah hawa bersih pika betaheun. Satuluyna Satar jeung Suhama babarengan lumampah ngadatangan desa-desa. Maluruh ka unggal lemur nanyakeun ka unggal jalma nu patepung di perjalanan. Sakapeung turun gunung unggah gunung mapai lebak jeung sampalan. Sakapeung mapai-mapai jalan desa asup ka lembur bijil deui tuluy ngadatangan lemur liana. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha poe. Dina hiji mangsa Suhama ngarasa capek lantaran terus-terusan leumpang bari jeung can manggi hasil. Reun heula Kang pokna gek diuk dina batu. Hanapeun rungkun cau anu iuh dangdaunan pating arulang katebah ku angin beurang. Ari Satar reg eureun tapi teu buru-buru diuk manehna lajag lejeg bari nitenan kaayaan di dinya. Asa apa daerah ieu akang baheula kungsi ka dieu basa babarengan keneh jeung si Buldani, ceuk Satar. Kutan akang kantos ngabalad sareng si Buldani nya. Suhama nanya, "Ih, heubeul jang matak naon teh? Lah, matak ieu lah, teu beres ya babarengan jeung si eta mah. Teu meunang minge, tara aya waktu heureuh kana gawe kudu rancage, teu meunang aya basa capek. Tapi mun aya bagian ukur mere saperluna we, boh duit, boh barang, beak-beak we, da setor sirbejana teh. Setor saha kitu Kang? Aya deui gegedugna, pakuat pakaitna teh lah. Pokona mah nepi ka luhur kitu. Bejana mah hiji jago kahot cenah nu geus taya tandingna. Ka hiji kahot ku umur geus leuwih ti 100 tahun, tapi tetep we cangker gagah rongka. Sorana ngengkreng, tarik deui. Kaduana kahot ku elmuna nu geus bener-bener masagi. Hese neangan pitaningna teh. Pokona mah disebutkeun ge gagah sakti mandraguna, bisa mancala putra, mancala putri, bisa asup kana liang sasoroting damar cenah kitu bejana teh. Suhama gogodeg bari kumecrek. Teu nyangka aya keneh jalma nu sarupa kitu geus lila pok ngomong deui. Sangarana Kang sareng di mana cicingna? Ai bejana mah Ki Buranil cenah. Ngan cicingna mah duka ting di mana da Kang teu nyaho. Daya nu terang iwati para gegedug. Baladna ribuan tapi rata-rata teu nyaraho. Kana tempat Ki Buranil. Ngan anehna Ki Buranil mah nyaho ka anak buah. Da eta we mun aya nu hianat sok datang ngahukuman. Akang mun teu ditangtayungan ku Aki Surama lah, geus kumaha boa. Paingan kajahatan teh teu daek leungit di ditu di dieu kadenge wae nya. Nu kagarongan, nu dibegal, nu dipaling, dirampok jeung rupa-rupa deui. Paingan si Buldani nepi ka tega ngabudalkeun eusi leuit. Da meureun keur setorkeun nya Kangnya, tah bener kitu jang. Kumaha ieu? Ka mana ari urangnya? Asa geus lila lumampah ya geus jauh jeung lega ambahan teh. Tapi Satar teu kebat nyaritana, Suhama motong kalima. Tadi akang nyaurkeun yen apal ka daerah ieu, cing teu atuh lemur naon ieu teh. Bari nunjuk kalana, lemur Cilentah mun teu salah majang.
di urang kadinya asugan aya leratan pangajang Bral miang deui leumpangna rada gancang ayeuna mah teuing kumaha Suhama ge gede sumangetna budal deui kacape leungit kaganti ku harapan anu lain lumayan akhirna anyog kanu dituju didinya aya warung sisi jalan teu jauh ti Tangkalame Suhama ngarasa lapar ngajak nyimpang heula rek ngadon jajan ari sup ka warung tukang warung nini jeung Aki Oreng nu bareto dicicingan ku angara sapara kanca basa numpas balada si bewok teh. Harita aya nu jajan keur ngawadul jeung si Aki kaparengan keur ngobrolkeun kajadian ancurna tempat pamainan. Aki-aki nyaritakeun sababaraha ngaran nu kacida di anti-antina ku Suhama jeung Satar pok Satar milu nyarita. Angara serengi saera teh tos sepuki. Ih, acan-can kolot ujang ora keneh. Kelmojohna buta tulang, buta daging, kelmojohna pahit daging pahang tulang. Bala kasenteng jeung gede wawanen. Atuh awewe nang murah kene jeung geulis deui. Si Aki ngahehe seuri. Urang mana Ki? Suhama milu nimrung. Ari beja mah tici surup cenah jade. Beg Satar jeung Suhama ngarenjak. Jajantung ratug hate teu puguh rasa duaan silih reret. Ari si Aki ngabuih we cacarita magarkeun kungsi ngabogaan duit sakarung ari heug dibuka isuk-isuk robah jadi guntingan kertas. Para mitra kaum dangu Suhama jeung Satar teu loba tatanya deui ngabandungan tepi ka tamatna da ongko bisi ngagokan ka batur deui sabab aya opatan nu ngadengekeun bari ngaropi sanggeus cacap nu cacarita Suhama kakara tumanya deui. Ki tadi Aki nyaurkeun yen angara sareng baladna tos angkat deui. Kamana teh angkatna teh Ki? Nya teu carang ari kamana nama Aki teh ngan ku Aki teh kadenge. Aya hiji tempat nu dijugjug katelahna guha pateng cenah. Maksudna teh rek ngajorak musuh nu aya di dinya. Da ti dieu teh dibarengan ku rorongkong atuh ujang. Hah? Rorongkong? Satar ngarenyag. Asa teu percaya pok hiji lalaki milu ngomong. Manehna tukang samak sok ngider ka ungar lemur loba pangalamanana. Ujang disebut rorongkong so teh dumeh awakna begang. Siga rorongkong. Dengan ukur tulang we dibungkus kulit tapi gagas sakti mandraguna. Taya tandingna awakna weduk jeung teu ku bedog. Lumpatna kawas angin kacida tarikna. Malah ti jantung aya kajadian. Di Cidewok aya kajadian. Anyar keneh di lemur dahu Cidahu. Araya karaneh deh jang jawara-jawara teh keur beujeuhna liar ieu teh ceuk eta lalaki bari pepeta. Kajadian naon mang? Satar beuki panasaran. Bejana mah kieu di Cilentah kajadian pamainan sakumaha ceuk Aki. Di Cijantung loba nu paeh ngadadak mayit sok ngajarpat di tengah jalan. Aya welasna nu jadi korban. Jebul nu dijiga rorongkong taku eta tumpurna penjahat teh beunang kabeh. Terus di Cidewok ieu mah aya kajadian laleungitan pare. Unggal leungit leuit ledis. Pare leungit dina waktungan sapeuting. Oreng aya garong nu sakti saurang ge kuat mawa pare 5 kintal cenah kitu. Jebul si rorongkong kabeh beunang ku manehna. Nu jahat tumpur jeung gegedugna. Anyar keneh kajadian di lembur Cidahu. Di dinya mah aneh nu leungit teh parawan aya puluhna bejana mah leungit teu puguh. Jebul si rorongkong kabur nu jahatna ku si rorongkong mah aman lembur Cidahu teh. Malah parawan nu jadi korban kabeh beunang deui. Kitu cek beja teh jang cek tukang samak dari anaker. Tah. Aya laratan deui Kang tanyakeun sing jentre atuh cek Suhama atoheun. Nanyakeun naon deui jang tukang samak heraneun. Eta babarengan jeung nu ngaran Anggara katu saerah henteu nya. Puguh da tara papisah cenah. Malah opatan bejana teh hiji lalaki gagah ngaranna Mang Dampa kitu. Tah Kang beuki jelas si ayeuna mah. Urang susul atuh ka lemur Cidahu sugan aya milih Suhama beuki atoheun. Nya yeuh tapi akang lapar ieu teh. Satar ngusap heula beuteungna. Sok atuh urang jajan heula mun aya mah sangu sakalian. Aya sangu ge ujang palai sareng naon atuh rencangna. Tak antun milih da seueur. Si Aki mairan bari nunjuk kana deungeun sangu. Sok atuh Ki ka dieu Ki saalas Ki. Suah si Aki teu talangke ngaladenan nu rek dahar celebak dahar. Satar jeung Suhama teh meni paronyo naker. Da puguh keur lapar pisan ari nu sejen silih reret harita teh. Ngancan ngartieun kana maksudna Satar jeung Suhama. Nu talete nananyakeun Anggara sabatur-batur. Sanggeus rengse dalaharna gancang ditanya ku tukang samak. Lain ari ujang teh kamarana atuh sanyana teh. Bet meni taletena keur
nanyakeun si Rorongkong jeung Anggara teh. Kieu mang kuring teh lanceuk nanya erah. Sarua incu aki sura jago kahot ti Cisurug. Taina pun aki teu damang wales memeh tilar dunya palai tepang heula sareng nya erah. Nyaina kuring teh ku kuring di teangan kitu tah mang. Oh. Nanya anu jang teh lanceukna? Ah mustahil. Tukang samak ngahina. Teu percaya kana omongan Satar sababag ceuk pamikir tukang samak. Nyi Saerah lin awewe samanea kagagahan jeung wawanen geus kasohor moal aya bandingna. Ih ari mang nabet ngahina teuing hayang dibuktikeun nya. Ih panasaran mang macing hayang nyaho jang. Nanya anu jang teh incu hiji jago. Ya saja karawak. Si tukang samak nyekel gelas nu dieusi cai lung dialungkeun ka Satar. Aneh caina teu keplok teu nyak-celak acan. Satar ada reuwas tapi manehna embung eleh kep gelas ditewak. Cai anger henteu muncrat geus kitu dialungkeun deui kana beungeut tukang samak. Pro keuna pisan gelas peupeus caina mancawura. Beungeut tukang samak lamokot jabaraheut ku gelas nu peupeus. Kurang ajar ngahina sia bocah. Tukang samak ngojengkang ke kana rancatan. Hiuk dihumatkeun rek dipake ngababuk tarang Satar. Ari Satar teu incah teu turun tina bangku kep rancatan ditewak dicekel page. Tapi teu digerakkeun ngan tanaga batin dikerahkeun. Mapai dampaleungeun tutumerapna ngageter kana rancatan. Tepa kana dampaleungeun tukang samak karasa matak sing sireumeun. Lila-lila polonyon lesot tina panyekel tukang samak. Barang sot lesot kius peletak kana gado. Kuak tukang samak ngoceak. Untuk coplok sadua-dua cer getihna ngucur. Tukang samak adu-aduhan bari nyekel gado. Sileng jaga gabah teh ngadu. Macake ulah somo ngarjadi jelema teh. Mun geus kieu kumaha cing? Sileng ngapan keus usaha diandelkeun ku anak pamajikan. Ari sileng kieu rek bisa usaha kumaha tuh. Lalaki korot babaturanana Maido. Nyalahkeun ka tukang samak nu somong diomonganan kitu teu nemalan. Koloyong harita kana urut diukna gek diuk bari aduh-aduhan. Getih tina huntu nu coplok ngalemereh kana gado nyak celakan kana dada. Hampura we mang da teu dihaja mang cek Satar. Song mikeun rancatan karubogana. Geus kitu mah ngareret ka Suhama nu direret Surti. Gancang ngodok saku nyokot duit. Song dibikeun ka si Aki. Teu nungguan pulangna leos init da geus boga tujuan rek ka lembur Cidahu. Para mitra kaum dangu, si Aki tukang warung colohok bengong nu aya di warung kaget kabeh ge sabab teu sangka. Teu nyangka barudak ngora bet aya eusian, tukang samak kaduhungeun beungeut sepa hate gregeteun. Harita teh ngarasa hanyakal bet gagabah dina lumampah. Nu duaan geus teu katenyo nurugtug mudun ninggalkeun lemur. Suhama jeung Satar atos sabab aya keterangan nu jelas, nu babari nyusulna nyatana ka lemur Cidahu. Aneh nasa si Rorongkong teh nyakangnya. Damiangna ti lemur abdi mah ngan tiluan jeung Mang Dampa, cek Suhama. Bisa jadi patalukan yang Anggara sabab akang ge sanyana mah patalukan anjeunna apaan. Kitu deui Mang Dampa ujang ge terang ku anjeun panginten temal Satar. Nya kitu sigana mah. Ning balad Kang Anggara teh beuki namahan we nya jeung garagah deui. Suhama milu reueus boga gunung panangeuhan. Nya muga-muga we nu jarah teh tumpur ludes atuh jang. Ulah hantem-hanteman wae ngaruksak urang lemur. Kamana jalan ka lemur Cidahu teh nya? Satar ngaraneg heula. Lantaran hareupeun aya jalan nyaga. Tu aya nu ngarit tanyakeun Kang. Satar nanyakeun heula ka tukang ngarit. Ku tukang ngarit dituduhkeun yen ka lemur Cidahu mah kakenca. Sanggeus nganuhunkeun duanana arinit deui bari teu boleh ngobrol.
Kebat lampahna Satar jeung Suhama ngajugjug ka lemur Cidahu. Di jalan lancar teu aya itu ieu atuh asa tereh datangna ka lemur Cidahu teh. Jog anyog tepung jeung hiji awewe tengah tuwuh ngelek harita teh para mitra. Ngelek wawadahan di eusi peuyeum meunang mungkusan ku daun tisuk. Nyaho peuyeum soteh. Dua meh kaameuna seungit Satar nanya sopanaker. Punten bibi bade tumaros, reg si bibi eureun pok malik nanya. Naroskeun naon ujang? Pokna bari mencerong. Horeng biunasih langgana Nyi Irah teh. Dupi ieu teh laras lemur Cidahu. Laras teu lepat. Nuhun atuh pugu abdi teh nuju milarian yang Angara sareng Nyi Sairah. Manawi bibi uninga abdi teh bade tumaros na di mana cenah ayeuna teh? Cek Satar dari anaker. Oh, ku hanya ka teuing na teh tadi pisan arangkatna teh ka mana tuh nya da teu terang tujuanna bibi mah. Si bibi kerung. Da nya teu kanyahoan teu nyahoeun kana tujuan Anggara. Oh, nuhun atuh sakitu bi kalaresana ka mana angkatna? Ka kidul. Sabaraha urang bi? Kawitna mah opatan nanging nusa urang deui mah tos dipayun. Da ngudag-ngudag si Wirja penjahat gerot anu ngaganggu ka urang dieu. Dupi nu teh pengker mah tiluan, anom 2 nu sepuh hiji. Pasti Mang Dampa nu sepuh na meureun. Tah laras juragan Dampa. Nuhun sebutna ge juragan Pramitra. Nuhun atuh bi, nuhun bi. Satar jeung Suhama aratoheun deui bae. Tetela lancar teu weleh meunang beja bubuhan geus kakoncara. Boh Anggara boh Mang Dampa pada nyaho kana kagagahanana nu matak teu hese nanyakeun teh. Akhirna Satar jeung Suhama rurusuhan muru ka kidul. Hayang udag Anggara jeung baturna leumpang kapaksa setengah lumpat. Meninga hegak bakat ku capek. Kersani Allah jalan nu dipapai ku Satar jeung Suhama teh bisa motong perjalanan Anggara. Di hiji tegal Satar ngaranna Gret ka kulon breh aya nu keur leumpang tiluan katenyo salsenaker. Jang, tu tingali anu leumpang maju ka dieu jang. Bari nunjuk. Nya Kang, moal salah deui pasti teh Kang Anggara jeung Nyi Sairah. Nuhun alhamdulillah teu gaplah geuning Kang. Suhama kacida bunga geunana. Kumari geus kieu rek dipapaga tawa dagoan. Kege ka dieu Kang urang pegat we bari leureuh. Nya bener sok dagoan di dieu nya. Gek dariuk dina jukut nu empuk. Diiuhan ku tangkal angsana nu nguyupuk. Pamandangan endah harita teh para mitra tur asri. Langit lenglang taya aling-aling angin leutik ngahiliwir matak segera jeung matak betah. Manuk recet di sarada siga nu milu bungah ka Satar jeung Suhama. Ari nu di dagoanana harita teh bangun salse. Henteu rusuh jeung gagabah leumpang make perhitungan. Da ongkoh bari rarat-reret susuganan manggih lacak Kibaraja jeung si Wirja. Baranggok ka Satar jeung Suhama nyeh Nyi Sairah ngajenghok. Sabab nu pangheulana nenyo pok ngomong ka Anggara. Kang Angga itu saha? Oh jika Kang Satar atuh Suhama deui nya. Nya nu ngaranna mah jang Suhama, nah ya naonnya? Ceuk Mang Dampa milu nimbrung. Manehna ngarasa heran naha Suhama aya di dinya. Nutiluan rurusuhan muru kanu megat. Baranggok silih tanya, bari ngajak sasalaman gek dariuk dina jukut. Anggara atoh nenyo Satar teh kitu deui nu sejen asa tepung jeung baraya. Kang Satar, kuring teh teu ngimpi-ngimpi acan teu nyangka sacongo buuk bakal tepung di ieu tempat. Aya naon ieu teh meuni asara leuwas teuing? Ceuk Anggara bari neuteuk. Nya Kang aya naon atuh kuring mah meuni teu geunah hate. Nyi Sairah siga terus rasa. Ujug-ujug inget ka akina. Oh ujang oge nyai langkung tipayun akang teh muji syukur ka Allah nu Maha Agung, nu Maha Welas tur Maha Asih ka umatna. Akang beuki yakin we yen hirup jeung huripna manusia diatur ku Allah nu Maha Uninga. Buktina akang tadina mah geus reuntas harepan sok sieun teu hasil menakan ujang jeung nyai. Tapi ku pitulungna Gusti Allah beti parengkeun tepang di dieu dina kaayaan hartina mah salamet tur pikagembiraeun. Nuhun akang teh, nuhun jang, akang bingah bisa patepang. Cek Satar ngabudalkeun kabunga hate ka Anggara jeung Nyi Sairah. Laras Kang sok memang kitu usik malikna manusia angin kau pangersa Allah. Nu matak pikeun jalma iman anu imanna bener-bener buleud ka Allah. Moal aya kasieun, moal aya kahariwang. Da percaya yen Allah salawasna nang tayungan. Tapi geus we Kang, urusan eta mah geus pada ngarti. Ta ayeuna abdi rek naros. Aya naon atuh ieu teh? Nah tepung di dieu teh ngan saukur kabeneran atawa memang ngahajaneangan?
Anggara nanya ka Satar. Para mitra kaum dangu, harita Satar tuluy nyarita. Kieu jang Satar siga nu kagok hoream nyaritakeunana. Ceuk paribasa teh mah heurin kuleta. Asa berat rekpok. Kang Satar, aya naon atuh engal saurkeun? Nyi Saerah geus teu sabar hatena beuki teu geuna. Oh, Nyai, ujang akang teh ngahaja milarian teh langkung ti saminggu. Apruk-aprukan ka ungar lembur ngidel ka ungar desa. Neangan ujang jeung Nyai teh reg Satar eureun deui ngomongna. Menihara rese teuing atuh ujang buru-buru caritakeun. Aya naon cing ku ujang bejakeun atuh. Nah, make nyusu-nyusu teh aya naon pedah naon cing caritakeun. Mang Dampa. Sarua ngarasa penasaran para mitra sadaya. Neuteub ka Suhama nu ti tadi ngahenen bae. Teu terang abdi mamang. Tema Suhama pono. Ku Kang Satar atuh pedar ulah asa-asa rek kitu rek kieu oge ulah rek disumput sarindung akang geus siap pikeun narima eta beja. Ceuk Anggara cep jempe sarerea teu aya nu ngomong ari Satar narik napas jero pok ngomong deui. Ujang oge Nyai akang teh diutus ku Aki Guru saurna teh kieu Aki teh moal bisa kumerenang di alam dunya sabab geus sakieu aya kakolotanana. Ulah diubaran ulah neangan dukun ulah neangan tabib. Keun bae ku Aki mah cenah teu kuna naon ngan aya amanat sarupa pangnyusulkeun incu Aki nu ngaran anu ngan hiji-hijina. Aki hayang tepung heula samemeh ninggalkeun alam dunya. Tah sakitu amanat Aki teh ceuk Satar. Niron-niron omongan Aki Sura anu amanat ka manehna. Kebeug Nyi Saerah reuwas para mitra. Pirasat nu geus karasa ti tadi memang teu salah. Satar mawa beja pikareuwaseun. Nyi Saerah ngegel bibir mun teu era mah hayang ceurik jejeritan. Ras inget ka Akina. Anu badi tinggalkeun di lembur ras deui ka indung bapana nu geus puguh kari jenatna. Atuh beuki nu ngeulis we Nyi Saerah teh cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Kang Satar, Aki teh teu damang. Leres Nyai teu damang wales tos 2 minggu ditambih ayeuna teh saminggu. Rupina hampir sasasih we dugi ka ayeuna teh. Masya Allah, nah atuh karek ngabejan ayeuna Kang Satar teh. Anggara nganaha-naha manehna geus sedih ari ngadenge Aki Sura teu damang wales mah. Ari ujang hapunten we Akang teu da kumaha atuh. Samar polah jeung samar rampa Akang teh bingung puguh ceuk Satar. Ayeuna kumaha atuh? Nyi Saerah kawas nu can yakin. Sumun kedah mulih we heula watos ka Aki nuju ngantos-ngantos. Kang Angga, kumaha ari geus kieu mana heula nu kedah dilibih lampah. Duanana sami pentingna teu aya nu tiasa dikantun. Ceuk Nyi Saerah bari ngareret ka Anggara. Anggara jadi bingung naha mana nu kudu diheulakeun. Mangkaning duanana sarua pentingna. Nempo guru geus teu damang hiji kawajiban pikeun muridna. Tapi nyusul musuh anu geus ampir beunang hiji kawajiban nu teu bisa diengke-engke. Mana komo dan nasib Ki Baraja can kanyahoan bisi ngabutuhkeun pitulung ti Anggara. Jangan oge Nyi Era punten emang teh sejang ngiring jabung tumalapung ieu nya. Nyambung nyarungsum nyumbang pikiran kanggo kaberesan sadayana. Cek Mang Dampa semua asa-asa. Pek Mang gerat nyarita na kudu kumaha atuh kuring teh. Upami tiasa mah Aki teh kedah ditepangan nanging Ki Baraja ulah dikantunkeun. Margi duanana ge sami pentingna. Sami kedah ayeuna teu tiasa diengke-engke. Aki Sura nu nuju teu damang memang kedah ayeuna pisan ditepangan bilih kantun nunggu-nunggu dawuh. Sarta hawatos kanu ngantosan. Atuh Ki Baraja sami moal tiasa dilami-lami bilih kumaha onam, oge bilih gagal rencana urang. Mangkaning kunci guha peteng aya dina dampaleungeun Ki Baraja. Janten Ki Baraja mutlak kedah dipilari ayeuna pisan, tak kitu saranti Mang mah. Cek Mang Dampa. Memang bener kitu Mang, da kuring mikir nepi ka kepala bahdinya. Tapi kudu kumaha nyumponanana ieu pangabutuh sabab duanana sarua pentingna. Sarta kudu buru-buru, mustahil mun dua pasualan bisa dipilampah sekaligus. Cek Anggara. Tah nya kitu kumaha atuh beresna Kang? Nah bet janten butak-butak ujang teh. Aban biasana mah encer tur gampil milari akal. Sigana kapangaruhan ku wartos nu netelakeun nya Aki Sura teu damang wales. Saena mah ulah gampil kapangaruhan ujang sing emut kai hiji satria. Pantrang ngabijilkeun cimata, hiji satria pantrang mundur ti pakalangan. Hiji satria pantrang ngaletak ciduh nu geus bijil. Hartosna teu meunang ngalalaborakeun kana kecap nu geus dikedalkeun. Atuh saja biti kitu kedah tiasa mayunkeun kapentingan umum batan kapentingan pribadi.
Mung hanya kalau itu waktosna ke bujung seep. Para mitra. Atuh kumaha waktosna seep cenah para mitra, mangga kasadayana wilujeng kantun bae. Mangga para mitra wilujeng kantun bae permios.